Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun rahayu kanggo baraya Abah di mana we ayana utamina baraya mere beja. Wilujeng siang baraya mere beja Abah mah dina waktu ayeuna teh baris naon lambeuna teh sanes ngalung sari mah baris ngocoblak deui. Mangga bili aya baraya anu bade jabung tumalapung jabang tumalapa. Bili aya kitun-kitun komen-komena atanapi maparin ibernya dina waktos ayeuna pasti siang ya. Ayeuna urang teh tiasa alhamdulillah ya. Oke lah ya aya iber lah ya. Haturan wilujeng gabung ya Kang Dodi, ya guru Abah, nya sobat Abah di Palihan Kota Tasikmalaya. Ari Abah di mana kitu? Sami Abah gen orang Kota Tasik. Baraya Abah di mana wae ayana dina kasempatan ayeuna Abah baris ngaharewos ka barayanya. Utami nama harewos bojong. Namina gen mere beja, ari mere beja teh pakinten maparin iber naon we lah, tangtos nama anu manfaat kanggo urang sadayana. Tapi mere iberna, mere bejana Abah bari ngaharewos. Benten sadang nu saenyana kekenaan harewosnya, ada harus mah lalaunan kan. Nah, eta ngaharewos. Tapi ieu mah ngaharewos bojong mah ngaharewosna ku hate. Nah, anu bade didugikeun mudah-mudahan sing jantan bahan informasi anu katampi ageng manfaatna kanggo baraya sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ieu tos aya anu jabung tumalapung jabang tumalapang saha nya hieuna sehani wilujeng siang wilujeng ngaso kumaha daramang sok supados aya henteu Abah ngobrol sorangan pangintennya. Kang Dodi hatur nuhun eta parantos naon maparin mawar beureum ka Abah. Gusti Nu Agung binga amar watasuta aya mawar beureum teh sok emot kana lagu tapi tetep beureum bodas mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur. Aya anu dituju ngalongok mawar bodas. Rizki Izwar haturan wilujeng gabung wilujeng ti palimana mangga baraya tiasa nepangkeun ka Abah supados aya guareun pangintennya mangga bilih bade ngiring jabung tumalapung mangga tiasa ngawanohkeun baraya ngetik ti palih ngetik panginten dina kolom komen ti palih mana urang mana gitu tah nu tangtosna mudah-mudahan tiasa aya gunem catur sareng Abah dina rohang mere beja khususna mah dina harewos bojong. Harewos tadi nancan Abah mohon pepelihan gitu aya di bojong ya ade tapi bojong teh hiji ngaran lembur tapi tingkunon eta babasan bisa jadi harewos bojong gitu. Nah mimiti rati orang bojong tapi kan bojong teh di mana-mana aya cobi geranya nami bojong wah rea gitunya di kota Tasik ogen bojong teh aya sabaraha rupana ieu teh aya bojong jengkol aya bojong tengah aya bojong kaum aya deui naonna beuna teh bojong roa mah di Bandungnya eta sigeun aya mohon aya parapatan bojong. Aduh pokokna mah di mana-mana ya Allah ya Robbi Gusti Nu Agung hatur nuhun tep-tepna tuh tep-tepna teh langsung aya kopi. Aduh ieu enahna ieu nya endahna mohon salajana aturan wilujeng gabung aduh sareng hatur nuhun kana parantos tep-tep kopi anu parantos tep-tep kopi laik-laik oge hatur nuhun ka lupa we hatur nuhun ka Teh Elis Alo hatur oge hatur nuhun. Tah
Ngeunaan ngaran-ngaran lembur baraya nya aya anu uniknya jeung deh ngaran lembur teh henteu aya we di hiji wewengkon tapi ngaranna mah aya di mana-mana ngan kaseurana ti urang mah terang tah asal usulna teh ngaran lembur teh kunaon. Nah sapotos ayeuna Ciberem kunaon make Ciberem abah gen urang Tasik teu apal tah kunaon make Ciberem kunaon make disebut Cihideung kunaon make disebut Taman Sari kunaon make disebut Mangkubumi. Nah baraya abah atuh salajengna alhamdulillah tuh mangga ka baraya kanggo tah itu nami-nami lembur baraya kunaon make Indihiyang kunaon make Bungur Sari. Nah ieu teh memang pariogi di guar ame janten harewos bojong anu manfaat ulah dugikeun ka sajarah ngaran lembur sorangan gen teu apal gitunya. Abah kantos ti payun waktos ngawulang abah sok rajieun maparin padamelan ya kamurang kali PR berbahasa gaya nama cik urang mana terus tuliskeun asalna eta lembur ngaranna kunaon make disebut Bojong Loa kunaon make disebut Cibeber kunaon make disebut Ciberem gitu tah nya rupa-rupa eta mah. Aduh atuh nuhun kopina Kang Dodi ieu katampi ya kopina ya anu paratos nonton live. Duh Gusti Agung nyaan teh enak baraya teh enak kopi teh sanes masalah pahit tah enak nama hal kopi teh tah eta enak. Ari anu tadi mah teh enak kumaha cenah ngaleut kopi anu teh enak aya ge aya cobi cok bade nurutan ieu ngaleut kopi teh enak. Nah, eta teh enak. Sok sanos kopina Masami, tapi ai kopi anu enak mah kieu. Nah itu baraya. Seueur nami-nami lembur anu sami di tiap wewengkon. Nah, mun urang teh kirang terangnya asal ayeuna we di kota Tasik lah hala di kota Tasik. Di kota Tasik aya 10 kecamatan ya aya Mangkubumi tah kunaon make di ngaranna Mangkubumi. Nah di dinya teh aya Raja Mangku Alam ataupun memang di dinya aya gempa bumi kan teu apal abah urang Mangkubumi. Terus majang deui ka belah Kaler Bungur Sari kecamatan anu anyar ye nya di kota Tasik Bungur Sari. Nah make disebut Bungur Sari. Nah hadinya teh aya tangkal bungur, nah hadinya teh aya wanoja nu namina Neng Sari anu geulis kawanti-wanti endah taya bandinganana lir ibarat bidadari turun ti na angkot. Duka kan kirang terang tah gitu. Nah kayak di guar lah kunaon make sebang Bungur Sari. Ini yang ngan kapaliwatana saalir. Ini yang kami aduh abah ge teh acan udinga ye. Kunaon make disebat ini yang. Nah kawitna aya orang India calik di dia gitunya atanapi orang Indian calik di dia kan keren terang atanapi memang aya ngahiang tah kumaha tah terang. Terus majang deui enak ka tengah ka Cipedes teh lada meureunannya lamun mah Sunda mah. Nah aya tukang cengek nah aya kebon cabe gitu asalna teh di lembur Cipedes teh atanapi aya tangkal pedas eta anu hese bubu. Atanapi kunaon gitu tah. Terus menjadi ka Tawang. Aya tak temang tata uang teh punya uang. Kan teu apa? Buka di mana tah eta namina Tawang teh. Majang deui ka belah wetan Ciberem aya. Terus ka Taman Sari aya taman. Ieu mah nya di belah kulon jeung di belah wetan aya sarian dia Taman Sari. Aya taman di mana taman eta teh aya Neng Sari kan uang teh apa asal ngaran Taman Sari. Terus di Ciberem atus Purbaratu tuh aya ratu sagalanya Gusti nu Agung. Nah
eta kecamatan-kecamatan teh acan lembur-lembur anu alitna. Nah urang ge tacan uninga ye kunon make disebat sapertos kitu. Memang nah kudu abah gitu eta teh urang uninga karena asal muasal ngaran lembur teh. Cek abahnya alus nama kudu eta teh kudu apa? Kudu aya carita tah turun temurun. Cobi gara ayeuna endahna kolot baheula nya lamun kolot baheula masuk aya dinas hasil karya sastra ngaranna dongeng. Kan aya nu kasub dongeng sasakala. Tepikeun ka ayeuna kan apa? Sapertos kumaha aya dongeng Nyi Endit. Nyata anu nerangkeun tentang situ Bagendit. Cobi geranya kolot baheula tuh tepikeun ka dinya gitu tah. Bari eta teh nahara da situ Bagendit teh aya Nyi Endit gitu kan. Ada teh carita, tapi ieu teh dina tarekah kolot baheula sangkan budak ngorah henteu poho kalemah cai. Abah mah yakin sapertos kitu. Nah, kumaha kitu kewajiban ya mudah-mudahan kasepuhan di mana wae ayana ya tiasa manco dina kesempatan tiasa maparin tambih-tambih pangaweruh kanggo nonoman utamina mah dina ngaran-ngaran lembur asal ngaran lembur da endah lamun dibedah insyaallah berang bakal kataji kena bakal timbul rasa cinta kalemah cai nya ulah aneh upami ayeuna seueur nonoman anu poho kana purwadaksi ya sabab kana lemah caina gen teu apa gitu jeung ulah aneh lamun ngaran lembur-lembur ayeuna geus jadi ngaran mohon lamun saur Kang Tatang Paat mah cenanya aya lembur upamakan lembur geger noong upamakan kan diganti ku sabab aya perum jadi lemburna teh lembur Mutiara Mas gitunya akan tapi non Villa Garden jadi gitu leungit tuh budaya ngaran budaya hasil karya kargun orang baheula teh kalindi gitu ku ngaran-ngaran anu anyar. Tah insyaallah lah urang di guar ke mudah-mudahan rineh urang di dedelan deui urang langkung di jeroan deui ngeunaan ngaran-ngaran lembut. Aturan wilujeng gabung Kang DRS Kang Ahmad Sulistia Kang Ahmad Sulistia ti paling mana ya Kang Ahmad Sulistia aturan wilujeng siang mohon menuju manco mudah-mudahan sehat waluya rahayu nya kanggo Kang Ahmad Sulistia mangga baraya abah anu nuju manco dina live TikTok gitunya diaturanan. Nah itulah baraya harewas bojongan ayeuna teh nya kitu endahna ngaran-ngaran lembur anu lang kedah diguarah ku urang mudah-mudahan ke kapayuna aya rohang khusus urang diguar asal ngaran lembur anu aya di wewengkon minimalna urang wawuh di wewengkon urang. Ieu teh keur naon sangkan urang cinta dedehnya rasa miboga kalemah cai bagi majuna hiji lembur hiji wewengkon tangtosna mika cinta karena budayana atau minimalna wawuh karena ngaran lemburna mun aya sajarana makan endah gitunya ulah eleh ku kolot baheula mere carita-carita sok sanajan dina wangun dongeng gitunya tapi eta teh maknana luar biasa ya sapertos sasakala situ Bagendit sasakala situ Sanghyang sasakala Tangkuban Parahu sasakala naon di namina teh situ Ciberem sasakala alahah area dilah pokoknya namanya nah gitu baraya abah gelah baraya harewas bojong dina waktos ayeuna kela sekedap ya anu ngiring oh ya siap mangga milih bade ngiring jabung tumpah lapung dina live
TikTok dina waktos ayeuna dihaturanan baraya dina mere beja. Nah, selanjutnya baraya abah baris mere beja ye ka kadang wargi di mana wae ayana. Karesan dina sababaraha dinten kapengkar aya iber anu matak pikareuwaseun nya. Tapi iber ieu janten pangemut keur urang warga Kota Tasik, Kota Mah ka ngopupuh. Di mana ka Tohyan, ka Tohyan aya anu sok ngiderkeun icalan minuman keras gitu ku salah sawios hiji ormas di naon namina teh ditoong baik teh di hiji perum anu mal sebagian perum ku abah itu nama perum anu caket bumina pupuh Kota Tasik. Tetapi saeuna teh pas ditoong disusul teras mobil etana non disampeurkeun mah dibuka geuningan aya sababaraha dus minuman keras anu pimabokeun. Gusti nu agungnya kenging ka sasarengan sareng ti Polres Kota Tasikmalaya. Nah ieu tah baraya tos nyusur baheula mah biasana anu ngedar-ngedar teh anu kabeuna anu katewak di nusok ngedarkeun minuman keras teh di tempat-tempat kos-kosan atanapi nu rada-rada kumuh lah gitunya anu rada-rada rujit kadang-kadang mah di saung kios-kios anu memang teu kaurus terus sabatur kapengker kan aya sapertos di sabaraha tempat di toko-toko anu toko aralit gitu tah ayeuna tos ngawitan tuh di perum-perum di mana di tempat-tempat di imah-imah anu memang kahitung tempatna mewah. Kata tapi itu sababaraha di wilayah hukum Polsek Mangkubumi katoskan di Perum. Terjauh ti imah abah. Ternyata orang luar nyewa imah terus mabrik di dinya teh mabrik ciu. Nah, coba mabrik ciu. Padahal manyang nyen kiripik cau daripada nyen ciu gitu tah. Katoyan ternyata janten bandar ogen anu produksina waduh nean ratusan benang kan dikaram ieu nu enggal keneh sami deui di hiji perumahanna kalebet perumahan mewah lamun ngontrak di dinya teh pastilah satahun teh puluhan juta nya beda jeung di bedeng anu bulanan ngan 300.000 ieu mah di hiji mah anu aya tempatna di perum anu kaetung perum mewah. Nah tuh geuningan geus nyasar tah. Berarti pamik kitu jualanna teh gede pisan. Nyawa imahna gen kan atuh da nyewa imah anu luar biasa agrengna. Nah, ieu janten pangemut kanggo urang sadayana. Ya, alhamdulillah tos pami ningali iber di ramat lokal mah tos disumpingan ku sababaraha tokoh masyarakat di Kota Tasikmalaya nepangan langsung ka Bapak Wali Kota supados dironjatkeun deui ngawasi dironjatkeun deui mencrong deui kana peredaran minuman keras sanes wae minuman keras paetan obat-obat anu memang dilarang ku agama jeung dari gama nya aya wae Gusti teu eureun-eureun. Padahal kota santri. Alah, Gusti nu agung. Kota santri tapi aya we juragan miras, aya we juragan narkoba. Mudah-mudahan sing jantan pangemu saatos kenging, saatos katewak ulah aya hal anu sanesna deui anu matak ngadurujit ka lembur urang, lembur anu resik lembur Kota Tasik, lemburna para santri. Itu baraya. Salajengna baraya iber kela isayanya. PTWS 2 kecu tos gabung. Atulan Kang. Mangga ti palih mana manawi ya.
mudah-mudahan wilujeng siang, wilujeng ngaso, wilujeng wayah kieu, wilujeng ngopi. Kan hanya kal abah teu bisa ngarokok. Ulah cenah abah, ulah tuh aya di nuju biantara sapertos kieu mah. Duh, Tinu Agung. Resnya. Harewas bojong anu salajengna baraya dugikeun kadangat ayeuna jalan anu ti jalan ka Bantar Gedang, ti Bantar Sari lebet ka Palihan Bantar Gedang anu katut tiasa nembus ka Leuwi Kidang, tiasa nembus ogen ka Rancabango. Jembatana teu acan didangdosan. Anu jembatan runtuh teh nya eta sawana sasi Juni ya atau nepi sasi Juli. Mudah-mudahan saenggalna magi eta teh akses jalan anu kalintang utamina kanggo masyarakat. Daun namina teh kaditu ka dieu aya nu kipayahna kan ngalakuan jalan kadinya da mangpikeun jalan anu pusat oge di Tatar Kota Tasikmalaya. Teu acan saurna teh teu acan di dangdosan deui saenggalna Bapak mohon Pak Piman mohon saenggalna geura di anturkeun atanapi geura digebrikeun ti pekerjaan umumna kanggo meresan jalan. Mudah-mudahan teu lambe distos aya aksi. Terus baraya abah iber anu salajengna mah nyaeta ngeunaan sakola ya baraya ngeunaan sakola. Nah kan barangkali sanuju sarakola tos dikawitan ti kaping 10 Juni 2025 nu namina pendaftaran siswa baru. Mun ayeuna mah namina teh batuk lanya. Namina teh ayeuna mah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, pemacan ayeuna ya bentana sareng tahun-tahun satu acana pami ayeuna mah bentana teh henteu aya sistem zonasi tapi anu aya teh sistem domisili. Bentana zonasi sareng domisili nya upami zonasi mah ku pamarentah provinsi atanapi pamarentah kota sareng kabupaten tos ditangtoskeun eta sakola wewengkonna di hiji tempat di bali dinya anu zonasina teh nyata wilayah ABCD. Janten ti E sok sanaos caket moal tiasa labat. Pami zona domisili mah ayeuna tantosna bakal dietang jarak tebih sareng caketna bumina anu daftar murangkali sareng sakola anu dituju. Itu bentena. Nah, sapertos ayeuna pengalaman anu atos tahun kamari masih kene nganggo sistem zonasi. Nah, di wewengkon abah ya, wewengkon abah teh kalebetna di Lembona Sukajaya, Kecamatan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi. Tempatna perbatasan sareng Kecamatan Indihiyang. Malihan mah henteu tebih sareng SMA negeri nyaeta SMA Negeri 4 anu aya di Kelurahan Cilembang. Jarak ti lemur abah ka SMA 4 teh kirang langkung setengah kilo. Malahan mah kirang setengah kilo oge caket pisan. Ngan anu nganggo jalur zonasi tahun kamari nganggo jalur zonasi seur aya anu teu katampi. Margi Mangkubumi henteu lebet kana zonasi SMA Negeri 4. Padahal caket. Gitu nya. Tapi aya di lemur abah anu katampi ka SMA 4 aya, tapi jalurna sanes jalur zonasi. Nganggona aya jalur DTKS, aya oge jalur prestasi. Gitu. Nah, diarahkeunna teh justru ayana teh kadah ka SMA Negeri 10. Laras SMA Negeri 10 teh ayana di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi. Sakecamatan sareng abah, tapi jarakna di SMA 10 sareng lembur abah teh sababaraha kilo gitu. Nah,
Itulah kamari mah sapatos tadi, sapatos pamijonasi sapatos gitu. Jantan tos ditangtoskeun ku panitia PPDB, pamiti payun, tos ditangtoskeun ieu sakola teh jonasina anu. Nah, pami ayeuna mah numutkeun ibet kanggo anu baris daftar teh nyaeta sistemna sistem domisili. Jadi saha anu caket sareng sakola tangtos eta bakal jatuh prioritas. Presentasina aya baraya. Mangga anu khususna morang kalih anu tos rengse SMP baris ngalajengkeun ka tingkat paguron anu langkung luhur tos ngawitan ti dinten kamari kaping 10. Wah, aya Kang Prabu ya. Wilujeng siang. Akang Epis. Ayo bak kedah dira teh. Salam bakekong. Wilujeng siang Kang Epis. Wilujeng mancen ya, masih kene mancen di sakola rupina mah. Atanapi parantos rengse, pamitos rengse mah ayo urang urang ngopi gitu. Sarang urang nu sanesna lah urang pecele atuh urang congklak. Urang dam-daman naon lah. Alhamdulillah cenah Abah sehat. Salam bakekok di ti Abah kanggo Baduga Sri Kangjeng Rama Epis Boy. Nah jadi Epis naonnya Epis Boy jadi mana? Wah nya antik teh nama Epis Boy. Ah baik. Esok emot gitu boy teh karena film baheula anu ngajo mantaranya aduh Mas Bay. Oh, lalaki Abah onya tuh. Ohnya bisi disaki Epis teh Epis Sukaisi anu istri mah nya. Pami pamaget mah Epis, upami istri mah Elvi gitu. Wilujeng mancen akang pami nuju mancen kene. Wilujeng lalason upami nuju lalason. Salam baktos we ka sadayana kulawargi di palihan mana? Oh di palihan Semandanya. Mohon ayeuna mah ngaulang di palihan dinya. Oge wilujeng ka Sanggar Sajajar di palihan Jamanis ogen. Ieu pupuhuna Kang Sri Baduga mohon. Akang Epis Boy gitu. Aduh, mohon mangga Kang Epis. Urang bala gonjakan di dia ya. Rencangan Abah itu kayaknya. Ya teh. Itu perlu di Abah teh teh. Ya aya keur live usak ing sreuk. Aturan wilujeng. Alhamdulillah hatur nuhun ogen. Pokona mah wilujeng mancen sing sehat, sing lancar. Hasil pamaksadan sagala rupina aya dina ka kampilan amin. Aya tisu mah aya atos aya di handap. Saresta mah teh Abah teh mekal tisu keur kieu teh naon da aya sarung atuh kieu. Tah gitu. Tayna mah bade kana kopikeun. Jadi janten judulna sanes kopi hideung tapi kopi cendol. Aduh, baraya Abah di mana we ayeuna? Kang Epis. Nah, Kang Epis kan lemburna teh Jamanis. Berarti lamun dikiratakeun mah aya jajaka manis. Bilang gua jajaka manis. Nah, cik pami Jamanis pami terang. Eta asal usulna teh naon tah? Kunaon make disebut Jamanis gitu kan. Ya urang di gua rah lembut di naruhan anu sanes Jamanis jajaka manis. Oh Pak Epis berartinya. Terus salajengna si Mad aduh haturan wilujeng gabung akang Mad. Nah Mad teh ngaran naon namina teh panggero. Orang Sunda teh mad pisan. Sok geura aya mad janyi cenah gitunya. Aya
eh Mad Agus baheula mah kitu aya tah. Aya tah eta teh sebutan-sebutan ngaran Sunda pisan. Kajangan tah cenah si Mad Juher nah gitu. Duka Mad teh duka tina emang. Nah, abah teh apa ya? Lamun dina pelajaran di pangajian mah di mana Mad teh nyaeta bacaan Quran anu kudu dipanjangkeun Mad eta teh. Baru pana aya Mad Tobi'i, aya Mad Arili Sukun, aya Mad Wajib Mutasil, aya Mad Jaid Munfasil, aya Mad Badal, aya Mad Par'i nya. Gustin Agung. Hatur nuhun Ki Ahmad Wilujeng Siang. Si Mad nya mohon. Salajengna aya Elin Marliani, haturan Wilujeng Gambung teh Elin. Wilujeng Siang, Wilujeng Manco, kumaha damang teh Elin. Mudah-mudahan sehat dina waktos ayeuna. Salam baktos tawer ti Abah, salam pangwano. Ieu karasan guaran dina waktos ayeuna mah teu seueur punten barayanya. Iber ti Abah, mere beja ti Abah, harewos bojongna sapotos tadi kita ngeunaan ngaran-ngaran lembur anu memang lamun di bedah mah, lamun di bedel mah datos aya sejarah anu aheng di tiap-tiap lembur ogen. Mudah-mudahan ya bodak-bodak ngora tapi mudah-mudahan mah ka sepuh-sepuh tiasa maparin deui carita ka barudak nu aya nu ayeuna kanonoman ngeunaan asal usul naon namina teh ngaran lembur. Baraya Abah anu dihormat. Naon deui jawab tadi teh tos ya donasinya mohon tah tos sakola atos ngeunaan sakola. Mudah-mudahan ageng harapan marangkali anu tos rengse di tingkat SMP na atanapi sanawiyah tiasa neraskeun ka paguruan anu langkung luhur tingkat SMA, SMK atanapi aliyah. Panuhun tiasa lebat ka sakola anu memang tos janten pilihanana, tos janten kahoyongna. Tapi lamunnya mah gitu henteu katampi di sakola anu dipikahayang, henteu katampi di sakola anu diimpi-impi, teu kenging hariwang masih keneh seueur sakola-sakola anu sanes. Malihan mah ka para sepuh ayeuna ieu kan aya edaran ti Bapak Gubernur Jawa Barat ya Bapak aing sok aya wae ge Bapak aing mah nya. Mohon sanes ti Bapak aing ieu mah ti Kementerian Pendidikan Menengah Mendikdasmen gitu ti Bapak Menteri. Saurna teh saur Bapak Menteri sakola mah ayeuna teh rek negeri rek swasta gratis teu kudu mayar. Sakola teh gratis teu kudu mayar. Ya atau ai kanggo para sepuh mah kanggo anu ngagaduhan murangkali sakola nya negeri swasta teu kudu bayaran, teu kudu aya pembangunan. Meureunnan ieu teh pamarentah teh geus siap. Geus siap mata gratis oge pamarentah geus siap rek ngabiayaan kabutuhan pendidikan. Nah, mudah-mudahan. Tapi anu matak jantan hariwang malah memangke kudu wajib digratiskeun rek negeri rek swasta aya negeri mah geus tangtosnya da dibiayaan ku pamarentah, waragatna disayogikeun ku pamarentah, guruna gen digaji ku pamarentah, staf pagawena digaji ku pamarentah, terus saranana oge dirojong ku pamarentah. Ya anu swasta kumaha tah nasibna upami memang kudu gratis. Nah, sabab anu swasta mah kan guru dibayarna ku swasta gitu. Koreh-koreh ti saaya-aya. Teras ngawanguna oge nya kitu deui panten ngadelkeun bantosan swadaya teu sanesna. Bade kumaha tah pamikir tuh. Bapak Menteri, duh abah mah da sanes. Abah ngan sayukur ngadogikeun harewas bojong barayanya. Mohon Teh Intan Isnandes haturan wilujeng gabung teh Kang Azka Anggara ogen Mumun Buncit haturan wilujeng gabung tah. Sok lah ayeuna mah mudah-mudahan di dieu aya
aya anu manco nu kaleresan penggiat pendidikan ci kumaha ngeunaan nonamina teh kawijaksanaan atawa kabijakan ti Menteri Pendidikan Dasar sareng menengah ngeunaan sakola gratis rek negeri atau rek swasta. Utamina apa ya bakal janten timbul masalah teh kanggo anu swasta ye gitu. Tapi lamun memang pamarentahna tos sayogi mah kanggo ngabiayaan nya kanggo anu swasta panginten moal janten wagelan gitu. Tapi kan ayeuna anu swasta ngan kabagian sapalina nya nembekeun angkat tambe ku abah ya baraya. Memang bos mah nampi kanggo pendidikan bulanan murangkali tos aya anu kanggo honor guru tos aya. Tapi kan teu cekap eta sakola teh kedah dirojong waragatna ti sababaraha aspek. Duh, ya irahaceun eta teh abah. Tahun pelajaran engke ya di sisi ke masyarakat atau gitu. Atau budak sekolah teh tekadah aya biaya gratis. Tapi kanggo penyelenggara pendidikan kan panginten jantan rada jadi beban ieu teh ya. Tapi ageng harapan mudah-mudahan kahoyong pamarentah anu sae, instruksi pamarentah anu sae hoyong ngajamin pendidikan rahayatna, hoyong ngajamin sangkan putra-putri bangsa teh ngagaduhan atikan anu luar biasa gitu dirojong ku pamarentah kala biaya anu samurah-murahna malahan mah gratis singka wujud ngabantos pisan. Tapi ka penyelenggara pendidikan gen kedah diemutan. Nah, mudah-mudahan deui ya pamarentah oge tiasa nyangeman minuhan waragad kebutuhan henteu ngan saukur negeri hungkul tapi dironjatkeun bantosan kanggo sakola-sakola swasta. Itu tabarayanya. Mohon bingah lah, mohon bingah sawo sapali sedih oge sawo sawari. Tapi hayu urang sami-sami sasarengan sangkan ya tujuan nama sami sangkan murangkali urang regejeg dina dirina pangadeganana motekar cager bener singer tur pinter itu Kang Taufik Hidayat haturan wilujeng manco Kang Taufik kumaha damang mohon Kang Dudi hatur nuhun parantos naon namina teh laik-laik-laikna nya mudah-mudahan ka gentosan deui cikopina tadi tos ngintun stekarna nu sanes saja mangga akang bilih bade ngiring jabung tumalapung jabang tumalapang dina kasempetan pasi siang ayeuna. Teu baraya abah di mana wae ayeuna tos bade sajam ya abah ngajomantara dina watos ayeuna. Urang di guardi tinu angkalan tadi padaran-padaran kahiji panginten dina hal ieu rohang merebeja anu insyaallah piduaan teh sadayana sing tiasa istiqomah maparin iber maparin harewos bojong ngeunaan naon wae anu aya di sabudeureun Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar di tata priangan khususna umumna mah meunang tiasa ngadukeun iber anu langkung aheng kanggo kamanfaatan baraya anu manco. Tas salajengna baraya harewos bojong tadi kasubat kasabit ngeunaan ngaran lembur. Kan insyaallah urang janten PR ke kahadeupna urang diguar ngeunaan asal usul sajarahna ngaran lembur. Ieu teh ulah dugikeun ka pegat ya kedah teras tiasa diuningakeun ka nonoman maksud nah tujuanna supaya sejarahna henteu leungit supaya nonoman urang sadayana mika reueus mika cinta ka lemah caina. Terus nu salajengna baraya ngeunaan katewakna atanapi peredaran minuman keras
anu katohian sababara waktos kapengkar nu motifna ayeuna mah rupina panginten carana anjeunna ada ragang teh henteu di kios-kios henteu di ieu tapi tos ngarambah ye rada-rada gaya ngontrak atanapi nempatan bumi di perum-perum atanapi di wewengkon perum anu kalentang perumna perum anu mewah malahan mah di tengah kota gitu. Terus salajengna baraya abah ngeunaan SPMB sistem penerimaan murid baru anu ayeuna tos ngawitan ti dinten kamari kaping 10 Juni gelombang kahiji tos dibuka mangga ka Bapak Ibu anu ngagodaan murang kali nu tos rengse SMP tiasa ningkatkeun ka jenjang perguruan SMA na SMK sareng saderajat tos ngawitan dibuka. Kalayan sistemna ayeuna mah sistemna di gentos zonasi teh nyata aya sistem domisili. Hatosna ningali anu jarak pangcakatna marhatoskeun jarak antawis bumi sareng sakola anu dipimaksad. Terus anu terakhir tadi teh ngeunaan coba sok poho deui da nya. Mohon. Mohon tentang surat di Kementerian Pendidikan Dasar Senarang Menengah Republik Indonesia ngeunaan biaya sekolah anu kudu gratis di rek sekolah negeri atau rek sekolah swasta teu kudu mayar. Ieu teh beneran di GCC kabunga kanggo masyarakat budakna bisa sekolah bari teu mere biaya di GCC kanggo penggiat-penggiat sekolah, penggiat-penggiat pendidikan utamina anu swasta tangtos rada ngabagi geugeuhnya bagi pami gratis meureun ti mana tah biaya operasionalna. Tapi urang mah ka urang Bandungan we mudah-mudahan pamarentah tiasa ngarealisasikeun tiasa ngarojong kanggo sekolah swasta dina waragadna sanes wae kanggo SPP Murangkali oge tapi kanggo keperluan anu sanes. Nah, sami halna sareng pamarentah ngarojong 100% waragad kanggo sekolah-sekolah negeri. Eta rupina mah baraya anu tiasa didugikeun dina kasempatan siang ayeuna tos bade sajamnya. Mohon hatur nuhun ka baraya anu manco nu parantos ngiring ogen maparin apresiasina. Mudah-mudahan sehat. Doa ti Abah kanggo sadayana wilujeng mancen anu masih keneh gaduh padamelan sing sehat sing aya dina pangraksa pangriksa Allah Subhanahu wa taala. Cagelanya urang teudeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang geusan sampareun dina mangsa nu bakal datang. Can Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.